warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta Abi Fitriah Hawana Rizka kelas 4B di SDN Gunung Letik 02 Ciparai. Judul buku 17 Sekar Pupuh Rumpaka Godis Suwarna, penerbit CV Geger Sunten Bandung. Dinten ayeuna abdi ngawih pupuh kinanti laras sarendro wilujeng ngadangukeun. Ngantos lu di Bandung umbara nyiar pangarti, duh akang iraha mulang abdi sareng adi-adi, sono hoyong geura tempang kempel deui isa bihari, mun siang kalamun-lamun kacipta akang teh sumping pami nyaur adi-adi, mideng kaimpikeun mulang asa tos aya di bumi, karaos kanyaur dulur kupat tebih langkung asih, kahartos carios atang tangtos distakeun pisan.